warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng engi pamirsa, dina winge ieu suasana sukacita karasa pisan di wilayah Kabupaten Cirebon. Ribuan bobotoh ngumpul di Stadion Watu Belah pikeun ngayakeun acara nonton bareng pertandingan pamungkas Liga BRI musim 2025-2026 antara Persib Bandung ngalawan Persijap Jepara. Persib Bandung hasil mastikeun diri janten juara, sageng menang hasil imbang dina pertandingan anu dilaksanakeun di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung dina Sabtu wengi. Kamengan ieu janten momen anu kacida istimewana pikeun Persib sareng para pendukungna salian hasil janten juara. Persib oge hasil nganyet sajarah ku menang gelar juara 3 kali berturut-turut. Ribuan bobotoh anu hadir di Stadion Watu Belah katempo pake baju biru, ngibarkeun bendera Persib, nyanyi babarengan sareng ngarayakeun kemenangan kayaan pinuh sumanget. Kanggo terang kumaha suasanana di lokasi sareng kumaha jalanna acara nobar ieu, urang langsung we nyambung ka reporter di lapangan. Nadia, mangga Nadia. Hatur nuhun paras, pemirsa, ayeuna abdi aya langsung di Stadion Watu Belah, Kabupaten Cirebon, tempat ribuan bobotoh ngayakeun acara nonton bareng pertandingan Persib Bandung. Ti mimiti sore, para pendukung parantos daratan ke stadion pikeun milu ngadukung tim karesepna. Kayan di dieu kacida ramena sareng pinuh ku warna biru khas Persib Bandung. Nalika pertandingan dimimitian, para bobotoh terus nyorakeun yel-yel sareng lagu dukungan pikeun Persib satos pertandingan rengse sareng Persib dipastikeun janten juara. Suasana langsung robah, janten langkung meriah. Para pendukung silih rangkul aya anu nepi kacerik ku rasa bungah sareng seuir oge anu ngahurungkeun plare pikeun ngarayakeun kemenangan tim karesepna. Naha gelar juara ayeuna karasa langkung istimewa pikeun para bobotoh sabab Persib biasa menang juara 3 kali berturut-turut. Eta janten sejarah anu luar biasa kanggo Persib sareng ngajadikeun kami selalu bobotoh langkung bangga deui. Ayeuna abdi parantos sareng salah sahiji bobotohan anu hadir di dieu saha nami anjeun sareng kumaha rarasan anjeun sartos Persib janten juara. Nama abdi Hati Lestari, abdi kacida bugana sareng rausis pisan ka Persib. Suasana ti tadi parestos rame pisan sareng pas pelut akhir dibunyikan sadayana langsung surak babarengan. Kumaha jalna acara nobar di Stadion Watu Belah wingi ieu. Acara nobar dimimitian di sore kalayan berjalan lancar. Ribuan warga sareng bobotoh hadir tertib senaos suasanana meriah pisan, acara berjalan lancar, tetap aman sareng kondusif. Dugi ka ayeuna suasana perayaan masih karasa di sababraha titik di Kabupaten Cirebon. Para bobotoh ngarapkeun Persib tiasa terus ngajaga prestasi sareng masihan kareuseus kanggo masyarakat Jawa Barat. Di Stadion Watu Belah, Kabupaten Cirebon, abdi Nadia nglaporkeun balik deui ka stadion. Terima kasih. Demikian informasi ngeunaan ramena pesta kemenangan Persib Bandung anu dipinuhkeun ku sumanget sareng antusias para bobotoh di Stadion Watu Belah, Kabupaten Cirebon. Mugia prestasi ieu tiasa janten motivasi pikeun kemajuan dunia sepak bola Indonesia sareng ngajankeun Bandung langkup sukses ti mangsa anu bakal datang. Abdi Faras pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksian siaran warta kiwari. Dugi ka tepang deui wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.